Sampurasun. Dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, wargi-wargi anu di bumi, cunduk karena waktu, ninggang karena mangsa. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara DHS Dongeng Heureuy Sunda. Diasuh ku sim kuring Mama Arif Hidayat, kalayan ngabantun carios. Judul carita Tararenciu sumangga wilujeng ngadangukeun. Si Janoon anu reka kebon kalapa, di perjalanan pasea jeung tukang beca. Gara-gara naik beca ditabrakeun kana tiang listrik, majarkeun teh cek tukang beca, keun bae sarua beusina beca tina besi, tiang listrik oge tina besi. Jadi wajar we cenah besi jeung besi diadu. Atuh gewat ku si Janoon dibales, eta tukang beca digebugan atawa ditengeulkeun ka tukang ku cangkang duren. Eta tukang beca digebugan ditenggelan ku cangkang duren ku si Janoon. Keun bae cenah kulit jeung kulit ieu, kulit tukang beca jeung kulit cangkang duren. Jadi wajar we kulit jeung kulit diadu. Akhirna tukang beca menyerah. Terus ngaleos becana ditarik arek neangan penumpang lainna. Sedengkeun si Janoon nyegat angkot balik deui ka alun-alun Bandung. Terjadilah ka kebun kalapa mas sabab ayeuna mah geus boga duit. Duit teh huruf Arabna dal waw te, duit teh. Dalna nyaeta dunya, wauna watak. Akan ngetuk deui nya. Takna takabur. Jadi hartina duit teh dunya, watakna takabur. Tapi bisa oge dunya watakna takwa. Nah, takna takwa lain takabur. Jadi kumaha nu nyekelna? Nah, eta duit teh arek dipake takabur atawa arek dipake takwa. Lamun eta duit dipake takabur, tangtu dina hiji waktu eta duit bakal melit atawa nyilakakeun kana dirina. Sabalikna lamun eta duit dipake takwa, tangtu dina hiji waktu eta duit bakal nyalametkeun kana dirina, kalawan bakal nyenangkeun. Jadi palebah dieu gumantung kanu makena eta duit. Takabur deketna jeung kamaksiatan, sedengkeun takwa deketna jeung amal kabajikan atawa amal soleh. Si Janoon harita anu aya di jero angkot, anu balik deui ka alun-alun Bandung, terjadi ka kebon kalapa.
Kusawab ayeuna mah boga duit, jadi harus hati-hati ngerasa regreg. Boga duit mengerasa regreg, ngerasa tenang, jeung semangat. Kabeneran dina angkot teh diukna ngaremeng jeung hiji istri anu katinggalina mah geulis luwih campernik, geulis kawanti-wanti. Bahasa Sunda mah geulis ge macem-macem, geulis luwih campernik, geulis kawanti-wanti. Anu cek paribasa Sunda mah eta istri teh ditilik ti gigir leungit, ditetep ti hareup sieup, ditinggal ti tukang lenjang, irung mancung, pipi koneng, bibir jebleh. Jebleh, kamu cuy. Alah. Terus eta istri teh ditanya ku si Janoon. Beri demeu lah digagahkeun. Bade ka mana, Neng? Neng, bade ka mana? Gelenyu eta istri imut ngagelenyu bari ngajawab ciu. Bade kadago Kang. Bade kadago. Akang oge gaduh bari teh di dago. Kawitna mah urang haur pugur. Gaduh caroge ka urang dago. Anu mawi dugikeun ka ayeuna janten urang dago. Namun eta aduh dikersahkeun akang teh dugikeun ka ayeuna, dugikeun ka kiwari. Teu acan naonnya, teu acan nganjang lah ka anjeunna. Padahal teh wargi caket. Cek si Janoon bari nanya deui ka eta istri anu diuk gigireunana. Dupi Neng, leuh ampun. Dupi Neng di dagona di mana? Ari Celengkeung teh supir angkot ngajawab. Ulah di bejaan Neng, bisi cuih. Cek Mama Arif teh mah ulah di bejaan sok bisi kanyahoan, ulah didengekeun sok bisi kasindiran, ulah ditembalan sok bisi papanjangan. Cek supir angkot bari nyerengeh seuri. Atuh si Janoon jam medud baeud pedah keur ngeunah-ngeunah ngobrol jeung istri geulis diganggu ku eta supir. Tapi kabeneran harita teh angkotna geus nepi ka alun-alun, ka alun-alun Bandung. Kiri, kiri, cek si Janoon jamotrot. Amek sanggeus mayar ongkosna, leos si Janoon ngaleos leumpang ngagedik mapai toko sigana mah arek balanja daina baris boga duit. Wah, palaku teh supir. Wah, bener wae si Janoon teh rek balanja ka hiji toko, segala macam dibeli, sigana mah keur oleh-oleh pikeun dulurna nu aya di Gang Apani. Aduh, buha menang duit nimu atuh seungeunahna we, tapi loba pada bejaan eta mah jumlahna sabaraha. Pokona mah aya cenah gambarna. Sanggeus balanja anu boga toko nyarita kieu ka si Janoon.
Hanya. Thank you. Thank you. Ngadenge omongan thank you. Si Janoon olohok bingung teu ngarti naon hartina thank you teh. Rek nanyakeun, era jeung gengsi. Udah ku singkok nyebut thank you. Akhirna si Janoon bari angkari bungku balanjaan keluar ti toko. Tapi dina pikirna pinuh ku tanda tanya, naon hartina thank you teh? Teu ngarti. Kabeneran. Keur kitu teh ngaliwat tukang beca. Hei, beca. Ka dieu. Anterkeun nya ka Gang Apandi ngaliwat Bancai tah, coba ka jembatan Cikapundung teh geuningan. Cek si Janoon ka tukang beca. Mangga juragan, mangga. Atuh geuwat. Akang batu keneh. Atuh geuwat si Janoon bari bawa balanjaan teh naik kana beca. Leung maju menuju Gang Apandi. Sanggeus nepi ka jembatan Cikapundung, Janoon turun tina beca. Dari bawa-bawaan. Ku sababaraha teh ngarasa penasaran. Dina pikeunna pinuh tanda tanya, hayang nyaho hartina thank you. Atuh si Janoon teh nyoba nanyakeun ka tukang beca. Hei, Mang tukang beca, sugan nyaho ari hartina thank you teh naon sih? Ditanya kitu, tukang beca pura-pura nyaho hartina. Keke, saha kitu juragan? Anu nyebutkeun thank you ka juragan teh? Cuk si tukang beca malik nanya. Atuh si Janoon beuki penasaran. Itu si engko nu boga toko nyebutkeun thank you ka saya. Naon kitu Mang? Ari hartina thank you teh. Cek si Janoon nanyakeun deui ngadesek ka tukang beca beuki penasaran. Ditanya kitu, tukang beca geuwat ngajawab pura-pura nyaho hartina. Yeuh, juragan, ari thank you teh hartosna juragan gelo. Hah? Ngadenge penjelasan ti tukang beca kitu rei. Si Janoon beungeutna beureum, ngarasa amek, nyeri hate, hanas di balanjaan tapi nyebutkeun gelok. Kurang ajar. Geuwat si Janoon naik kena beca. Bari ngomong kieu, Mang tukang beca, balik deui ka toko anu tadi. Aduh, aya wae. Pian meukeun teh. Aduh, geuleyeung beca ngageuleyeung. Maju deui ka toko anu tadi. Barang nepi ka tokona, geuwat si Janoon turun tina beca, bari mawa balanjaan. Sup si Janoon asup ka jero toko. Barang di tepi ka jero toko molotot ngomong kieu, "Hei, engkau maneh, anak maneh, incu maneh, 7 paturunan ti maneh tara rengkiu sia." Cek si Janoon
bari leungeuna acung-acungan kaluhur disangka nama tararing kieu teh garelo geus ngomong kitu mah geuat si Janoon keluar ti toko celak deui naik kana beca bari ngomong kieu ka tukang beca sia puas ayeuna mah disebut tararing kieu 7 paturunan tah singgo teu ngalawan memang mah si Janoon teh atuh dilawan ngahina ke si Janoon ieu ku si Janoon mah kuda ge tungkul kuda tungkul si Janoon mah aduh ngahina ke si Janoon kuatos nasib kurang cekapkeun dugi ka dirilah insyaallah engke urang lajengkeun deui dina judul anu beda. Ulah hilap, subscribe, like, komen, share. Mio.